Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kumaha daramang? Pamugi urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Zombie apocalypse. Tacan kana materi pokok hidup bakalan diajar karangan narasi. Tah karangan narasi teh dibagi kana dua rupa. Aya karangan ilmiah jeung karangan non ilmiah. Contoh dina karangan ilmiah nyaeta saperti skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian. Tah ieu biasana sok dipake di universitas keur mereskeun tugas akhir. Sedangkan karangan ilmiah nyata contohna seperti novel, carpon, jeung dongeng. Narasi. Karangan narasi kaasup kana salah sahiji karangan non ilmiah. Karangan narasi nyaeta karangan dina wangun lancaran nu nyaritakeun hiji kajadian. Ciri karangan narasi. Kahiji, karangan narasi ngabogaan eusi anu mangrupa carita atawa kajadian. Kadua, karangan narasi nepikeun eusina sacara urut. Terus katilu, eusi tinu karangan narasi biasana sok aya konflik antara tokoh nu aya dinu carita. Kaopat, karangan narasi ngabogaan unsur-unsur saperti tema, setting, latar, tokoh, jeung lainna deui. Tah, kejadian dina karangan narasi bisa mangrupa kejadian nyata, bisa oge kejadian rekaan. Karangan narasi nu eusina ngeunaan kejadian nyata diantarana saperti biografi, sajarah, jeung carita lalampahan. Karangan narasi nu mangrupa carita rekaan diantarana saperti novel, carpon, wawacan, jeung dongeng. Cara ngaringkas karangan. Pahiji, baca kabeh karangan kalawan taliti. Kadua, baca deui unggal paragraf nepi ka hidep manggihan pikiran utama unggal paragrafna. Katilu, sanggeus kapanggih pokok pikiran unggal paragraf, susun eta pokok-pokok pikiran teh jadi karangan nu ngabulur. Tah ayeuna hidep buka buku paket di halaman 28 anu judul karangan narasina nyaeta HP anyar. Ku hidep baca kabeh karangan kalawan taliti tong nepikeun kalewat. Tah carita karangan narasi eta aya 11 paragraf. Ku hidep tentukeun pokok pikiran unggal paragrafna. Susun di paragraf nomor 1 nepi ka paragraf nomor 11. Tah dina paragraf hiji pokok pikiranna nyaeta isuk-isuk, ujang, geus saged, dangdan, gaya pisan. Eta kaasup kana pokok pikiran dina paragraf kahiji. Tah sakitu anu ku ibu dijelaskeun, pek ayeuna hidep kerjakeun di halaman 31 latihan 4. Jieun karangan narasi dina buku kieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.